Bismillahirrahmanirrahim. Qala baduhum inna fil yaumi wa lailati tis'ina waqtan yustajabu fiha du'a. Saur sapalina ulama dina sadinten sawengi teh aya 80 waktu anu bila mana urang ngadua ka Gusti Allah dina eta waktu yustajabu, Allah buat ngijabah kana doana urang. Mana tah nu 80 waktu teh indal adzan wa indal iqamat, nalika urang sabada adzan sareng nalika urang bade qomat. Bila mana urang ngadua dina eta waktu Allah buat ijabah. Teras sabada kaluar ti jamban, tese keluar ti jamban urang ngadua maka Allah ngajabah. Mabada wudu, sabada wudu, sabada lebet ka bumi, sabada lebet ka masjid, sabada kaluar ti bumi, sabada kaluar ti masjid. Wa indal amin dinalika amin, sabada amin urang ngaos doa dijabah. Sabada maca Fatihah, sabada maca sami Allah liman hamidah, dinalika cengkat dina ruku, dina sujud, dina tahiyat, teras di Masjidil Haram, di Masjid Madinah, di Masjidil Aqsa, memeh duhur, dinalika ngisi depanon poe, di antara maghrib ke isya, dina nalika khatmil Quran, dina tawaf, na waktu dina waktu calik na imam kapaimbaran kana paimbaran dina dinten Jumat nya sareng wengian qadar wengi Jumat sareng dinten-dintena qadar sareng dinten Jumat sareng waktu sahur sareng saperteruna wengi kaahirnakeun sareng lian-lianna deui eta waktos-waktos anu bila mana urang ngadua ka Gusti Allah dina eta waktos Allah buat ngijabah ka doa urang. Pamuga aya mangpaatna. Wallahu a'lam.